si Dewi aingan atuh geus 2 poe teu ka sakola. Adi jeung lanceuk teh ning sarua geuh cupat nu hade. Ka hade tah si Dewi teu balik-balik. Si kabawa untuk pugu. Daek kitu adi maneh jadi awewe baong. Pak, tong sangeunahna atuh. Wawan nangtung geuleuna leungit baganti ku keheul. Naon sosorogot kitu? Leungeun mundak meja. Maneh kudu hargaan atuh, keur ngomong jeung saha? Mani poporongos jeung nangtung sagala. Naon ngajakan gelut? Nah, maneh teh teu ngarti wae. Geus bosen bapa mapagahan maneh tadi teh. Pak, leungeun repek nyabok pipi. Punten Pak, Wawan tungkul leungeun nyekel pipi anu karasa panas. Hayang mah hambek, hayang mah nangtang guruna. Tapi manehna nyaho saha ari pacecep. Guru pangkilerna anu taya ampun ka budak. Rek bisa kumahaeun alasan dijieun di hade-hade angger taranoli. Hayang dikaluarkeun di sakola. Ngomongna teu geug, waktu teutepan padu jeung Wawan. Henteu Pak. Tembal Wawan halon, aya nu ngeyembeng dina juru panonna, tapi teu kaci dikaluarkeun, manehna lalaki. Narah ngaluarkeun cipanon, ngan dina hate aya silalatu. Anu pating sulabreng minuhan bulurung kalbu. Bener-bener asa diteung-teuingan teu pira nya pira kabeurangan. Deung deui pan geus bebeja ka piket yen manehna geus neangan heula adi nu teu balik. Piket mah nimbager jeung ngarti sarta nitah langsung asup ka kelas. Nasib alus keur teu wadami waktu asup ka kelas pacecep geus nyampak keur nyarekan babaturanana Banu jeung Alex anu memang ketulah bangor. Cicing heula di luar. Pacecep nyarita waktu ningali Wawan asup ke kelas. Suruh masuk sama piket Pak. Cenah teu mirosea. Tuluh jeung capek. Ayeuna kudu nyahareupan masalah. Uteuk geus teu bisa nyaring. Asa disapirakeun meureun keur mah eukeur manehna keur ngambek turug-turug ningali Wawan nu watados alias wajah tanpa dosa langsung diu. Keluar maneh. Wawan cicing kadenge teu. Keluar. Sorana handaruan. Kelas comrek. Goblok. Aya-aya wae. Sorana gerendeng. Wawan keluar. Ngomong naon maneh bieu? Henteu Pak. Nganggap kamu torek. Pacecep nuturkeun keluar. Ayo ke kantor. Ngomong naon tadi? Pacecep nanya deui waktu geus adu hareup di kantor. Kumaha teu boga salah? Muhun Pak. Rumaos kasiangan. Tapi pan abdi dibuarang lebat ka kelas ku piket. Terusna deui abdi mah kakara kabedangan ayeuna. Neangan heula adi kadulur piraku teu toleransi. Wawan ngomong tatag. Pengacian kumpul deui. Alah, alesan. Pengekeun, bapak mah teu pandang bulu. Rek sakali, 2 kali, sarua keneh. Kamari ge sutisna teu dititah kaluar ku Bu Wiwi basa kaberangan. Ari maneh keur nyahareupan saha? Aya siap netep seukeut. Pengekeun. Nya maneh karek keberangan ayeuna nyeun masalah jeung bapak. Tapi bapak ge apal kumaha kalakuan maneh kamari-kamari. Rokok di sakola, mabal, kata teh anger tah, tapi kata ceuli. Piraku rek diantepkeun. Nah, bat ngungkit-ngungkit nu baheula Pak. Eta mah basa keur kuring kelas 10. Ayeuna geus kelas 12. Bapak tong nyabit-nyabit nu baheula. Wawan keheulna taku. Tadi geus sabar, tapi ning anggar disapirakeun.
Komo geus nyabit-nyabit waktu baheula. Nya manehna ge ngarasa baheula mah jadi jalma baong, tapi nah salah lamun hayang obah. Nah salah lamun ayeuna manehna waca nu sabenerna. Sok atuh ngomong nu bener, kunaon kaberangan. Neang Adi pak ka imah ua di kamari teu bali. Si Dewi aingan atuh geus 2 poe teu ka sakola. Adi jeung lanceuk teh ning sarua eueuh cupat nu hade. Ka hade tah si Dewi teu balik-balik. Si kabawa ku teu puguh. Daek kitu adi maneh jadi awewe baong. Pak, tong sangeunahna atuh ngomong teh. Wawan nangtung, leuleuna leungit baganti ku keheul. Naon sosoromet kitu? Leungeun mundag meja. Maneh kudu ngahargaan atuh, keur ngomong jeung saha? Mun poporongos jeung nangtung sagala. Naon ngajakan gelut? Pak Cecep beuki ambek. Nya pak, hampura. Tapi teu ngeunah atuh adi sorangan disebut kitu. Dengekeun Wawan. Papa mah ngomong teh wakat kunyaah. Lain ni sieunan. Pan nyaho zaman ayeuna teh kumaha. Sok kaberitakeun na TV kumaha. Bapak sieun boga murid anu kabawa ka sakaba-kaba. Nah, bapak maneh teu melang kitu. Bapak mah geus teu aya, Pak. Tuh, komo deui bapak geus eueuh. Maneh kudu leuwih merhatikeun adi jeung kolot. Maneh teh ganti kolot. Kudu jadi imam keur keluarga. Kitu bapak mah pupeujuh teh. Cecep menerkeun kacamatana. Kudu jadi contoh anu alus keur keluarga. Komo lalaki kudu bisa ngajarkeun bener ka adi. Sekali deui kudu bisa jadi imam. Pak Cecep beuki daria asa budal kabeh momot nu mahung manehna. Wawan teu ngomong deui. Ngeluk diribueuk menang mabuk teh lain bohongan. Da nya karasa ku manehna salaku lanceuk can bener-bener bisa ngarawat kanu jadi adi jeung indung. Nya manehna rumah sapisan waktu keur nu lain keceda heureut. Tong broning ngurus jeung merhatikeun kanu jadi adi. Dalah ngurus diri sorangan ge rumasa can bisa. Marahuh panjang mikiran adi nu keukeuh embung sakola. Omongan Pak Cecep aya benerna. Kakeueung ngalimpu diri. Sieun adina kabawa anu teu bener. Sanajan kasaksian adina memang aya di imah gua teu kamana-mana. Ngan can bisa ngabuktikeun da kabeneran gua teu aya. Jadi teu bisa ngobrol jeung manehna rusuh rek ka sakola. Tapi mah nya omongan Pak Cecep nu sidik ngejeleh rek diantep. Sanajan nya cenah mampatahan tapi angger asa teu pantes. Anjog ka imah pasaran og pisan jeung hiji awewe anu kakara pisan kaluar ti imah. Saha eta, Mak? Wawan tumanya ka indungna. Indungna teu nembal. Mak. Mak. Wawan metot leungeun indungna ningali panon indungna nu beueus. Kunaon, Mak? Taya nanaon, Wan? Walon indungna pondok. Tong ngabohong, Mak. Hampura emak, Wan. Indungna ngarengha panjang. Tina juru panonna geus aya talaga reungis sayaga bedah. Duit nu keur ujian teh meunang emang nginjem. Hampura waktu kamari hidep mere duit tina ladang nyablon teh bieu dibayarkeun ku emak ka manehna. Tapi emang ngajenghok. Ning kumaha, Mak? Aya bungaan sagala malah nikel pisan. Padahal mimitina mah teu obrol naon. Estu manehna sorangan menawarkeun bantuan. Nya atoh we nu aya. Nah, atuh Mak teh bet nginjem, komo deui ka rentenir. Pan ceuk Wawan ge keun Wawan rek usaha. Wawan keuheul kan jadi indung pedah teu diajak bagani. Nya tadina mah bisa jadi pikiran komo sakedeung deui nya hareupan ujian sakola. Tungtungna lain nganggeuskeun masalah.
anggur nambah masalah. Wawan rumah panjang. Rumah tangga teh dir ibarat urang keur balayar. Balayar di tengah lautan anu kacida gede. Anu ombakna tinangtu jurungkeun kapal anu keur dipake ka mana wae. Bisa ngenca, bisa ngatuhu, santang tuh kemana leokna. Ustad Aceng eureun ngeuteup hiji-hiji jalma nu aya hareupeun manehna. Pacecep ngeluh, panglamunan bacacar ka mana wae, asa deukeut, asa jauh. Nahoda kudu sanggup mawa kapal anu keur balayar teh ka tempat nu alus, ka jalan anu hade. Sangkan sakabeh panumpang nu aya, pamajikan turta anak-anakna bisa salamet nepi ka tujuan, salamet nepi ka engke poe akhir. Tur teu neumbleulkeun kana saha anu jadi kolot. Inget yen anak-anak bisa we nuntut urang salaku imam nu teu bisa mawa ka jalan kahadean. Nuntut menjadi bapa anu tara ngageuing anak-anakna. Pamajikan nuntut kanu jadi salaki pedah tara ngageuing kana jalan lempeng. Jeung bener salaki kudu bisa jadi imam, pamimpin keluarga. Omongan Ustad Aceng nembres kana hate, aya nu noelan kana hate. Lalaunan nepi ka rasa tarik nakolan, aya nu eundeur handaruan ngendagkeun kepengkuhan manehna salaku lalaki. Aya nu eundeur handaruan ngendagkeun kapengkuhan manehna salaku lalaki. Pacecep maner peci si dakep ajeg deui. Inget yen manehna teh hiji tokoh nu diambean teu meunang cengeng, teu meunang aya nu ngeundeuk-ngeundeuk kaayaan pribadi. Si dakep deui saregep ngabandungan ustad nu keur mere ceramah. Kabeh keur anteng ngabandungan wejangan waktu digireun imah pasoma, tempat anu keur dipake ceramah teh kadenge anu hoghag. Siga anu keur parasea, Bu, piraku teu boga rasaan. cenah ngan sakitu anu kadenge. Nu puguh mah kadituna sorak blag-bliglug siga anu keur lumpat. Kabeh marlong ka Pacecep. Geus puguh eta sorak teh asalna ti imahna anu memang ngarendeng pisan jeung imah pasoma. Pacecep ngeluh api-api teu ngadenge. Beuki ngeluh eta sorak teh beuti atrak sorak pamajikanana. Letik-letik teu ngarti maneh. Pak, tinggal heula. Pak Ridwan anu gigireun Noel Pilih kumaonam? cenah ngahareos. Teu talangke Pacecep nangtung ngagidig ka imah sorangan. Luas ningali panto bolongor, sorak nu hoghag beuki atrak, beuki deukeut kadenge pamajikanana keur ngomong tarik deukeut panto. Jia laki nonggongan, kadenge hegakna nahan amarah. Pamajikan sanajan nya ngomong tarik, katangen sieuna. Tampang reumpung sigana nya tadi manehna lumpat diberi ku eta lalaki. Katingali kursi anu rada ngageser henteu dina tempatna. Menggeus, ayeuna mah mending balik. Rada tatag ningali nu anyar datang. Beureun asa boga panyalindungan. Kuring moal balik lamun can panggih jeung salaki maneh. Hayang ngomong anu bener kelakuan maneh kitu. Kitu kumaha? Budak teh teu nyaho di kasopanan, kakolot ngomong kitu. Nah teu sakola maneh. Puguh, mata kuring ka dieu ge sakola, Bu. Teu pantes ibu anu geus kolot kitu nyarekan indung kuring di hareupeun jalma umum. Di mana salaki di dinya? Sukuna ngalengkah ka deukeut pamajikan Pacecep. Nya salah indung didinya atuh, mayar hutang lila wae. Dengekeun ku bengok sia. Indung aing mah asa dilejokeun ku sia teh. Cenah mah ngomong nulungan, hutang geus dibayar waktu maneh ka imah. Nah atuh bat make paleuwih sagala. Yeuh jang, di mana-mana ge kudu aya leuwihna zaman ayeuna mah.
moal aya anu anger sok we pikir lamun eta duit digolangkeun ku kuring geus leuwih ti dinya tah leuwihna sakitu mah jamak menta paleuwih ngan saeutik geus lah gandeng di mana salaki maneh Geus, ayeuna mah urusana jeung kuring. Pak Cecep nyamperkeun asa teu ngeunah ningali pamajikan dijejeleh kitu. nya sok warah kadinya Kang piraku eleh ku budak jaringao Mana? Cenah ngalieu ka tukang. Barang breh, bawan, Pak Cecep. sakedapan ngahuleng. Oh, jadi kieu imam dicaritakeun bapak ka kuring teh. Jadi pamimpin nu kudu bener ngapi ngajaring kulawargana. Hade pisan bapak hasil ngadidik pamajikan bapak. Ngalatih pamajikan bapak jadi jelema bener. Nyaangan sakabeh kulawarga. Nyetak pamajikan jadi rentenir. Wan, tong kitu. Eta mah bapak gitu nyaho. Kecap teh ngan saukur diteureuy na jero dada. Sorana kasilep angin kamelang, nu puguh mah neuteup hareugeun kanu ngaleos. Kang, Pamajikanana ngalendotan. Duh, panto ditutupkeun. Nina Rahayu Nadia lahir di Garut 28 Agustus. Pemirsa, Ropina mung sakitu anu tiasa kabihatur kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.